Nah, ieu barudak ngarariung kek disalulurkeun hiji-hiji tanah asugan. Erek lah. Sulurkeun hiji malah buat teh enggak beli ke pesawat ke mah. Keren mah kamar budak disulurkeun. Hayang pesawat bisa nana. Oh, yang pesawat pisan. Jeung nyulurkeun budak mah mendingan jualan acak tempe. Tak itu. Atuh da ayeuna mah anu sana lieur. Mendingan si Ganok Amoy, eta minggu kemarin milu demo ke Jakarta. Ti dieu hantak-hantak ka ditu ngadon demo. Alhamdulillah geus anjog ditu mah disangsara. Ieu na demo-demo teh. Buah kabeneran ya. Asem mah ya buah ya. Tidak harga ini ah. Ngang. Adem. Adem buah asem. Blok deh lah. Baca amis buah. Kan buah mana? Iya juga nama buah. Aduh. Blok dah. Besuan buah nara. Itu sudah suara mangkek. Kenapa dia? Heeh. Kaget kumbe bu. Bu. Buah. Sampai. Ngeunah ning. Ngeunah mah buah ieu. Buah koldi. Omomon buah dada. Mantap. Maruas bayeuna ge budak. Keur ngeunah. Di buah dada teh ngeunah. Teu nyahoeun. Buah dada. Naha? Mau sorangan siga jama gelo. Keur niis di saung. Sawah panas. Kenapa di dia? Keur ulin. Heeh. Keur ulin. Heeh. Ayo lewat ka ditu atuh. Belanja sing labu tuh sawah bucak. Ye kana dari adak teh. Dusuna we je. Tos di marana deui nya neh. Dariuk diuk di sisi. Juang jebrol. Nah, kitu dariuk ka sarelak dibagi berkat. Kayak kedeng dia berkat datang. Nyane tos di marana deh. Duduanan bae jika sekanjut. Mang, sorangan bae siga tiang listrik. Tiang listrik mah jangkung tong. Wah tuh siga tai kotak. Wis neng sandala. Kenara tadi darinya. Astagfirullahaladzim. Wah, dikutukun bae sampai ngajar unkel. Kenalan deui, jika ibu-ibu PKK bae mani ngampar kieu. Geus kajen lah era diuk. Mudang. Aduh. Capek, Mang. Di mana Cendo? Kasih posyandu. Dia atuh posyandu malah di dia tadi. Urang di dia teh posyandu, malah ngarumpul di dia teh. Cuman bidana can datang. Ya posyandu naon di dieu? Merang-merang kieu mah daekeun bidana ge lah. Posyandu Mang. Ajang jamaah hamil, ajang awewe. Oh, wala laki di posyandu mah. Si Mang posyandu pariksa naon? Urang teh mariksa saya kanjut. Bisa mek dikabiri hiji. Mang mah dusun kanjut-kanjut. Atuh kutan ngomongna naon kanjut basal mesna. Atuh titit. Titit. Sugan anak hayam titit teh. Anak saya ta. Tunggal tongol. Kadia. Kadena uing Mang. Oh, baturan. Kadia ajak. Tuang ngopi bersama. Joblok nang mimu geuning. Kenapa? Kenaraya. Ngumpul dia. Ayo cepat urang mojok kalah ka dipanggil kararieu. Wah, semal bener di mana? Nya nerek nana kan saung. Serangan kana ngararobrol bae karariung sing anu ngomong ke batur ka ciri. Ayo ngarobrol kamu ya. Kurang curiga maneh duduanan ka dieu erek naon ya? Lo ngotos si kebon eta ti dieu nya noknya. Ih, urang mah geus mojok.
Itu di kebon, di tangga asam nya. Ngohon. Mojok mah di dieu, resep aja. Ini teh tempat biasana urang, ai si Mang kena naon di dieu. Ya sampai keur ngarumpi. Cek eta anakna sigana birareun ke urangnya. Ada banget teh juga juri jarian. Siga misi unipes kieu. Aing mah aja mah kitu ah, mending balik lah. Ih, cendu mah. Gitu. Itu benage. Ya Allah, lambus gitu. Sorangan lambus. Tiga lambus lok piuk. Biuk jama. Lambus lagi. Apa ya? Jama indit ngaburubut. Bibit baru lalamus siga lok paus goblok. Oh. Ini senggit mah uab gitu teh. Jika nama make bahan pengawet tah. Majaka kumaha ieu baru ngarariung kek disalulurkeun hiji-hiji tanah asugan. Erek lah. Sulurkeun hiji malah buat teh enggak beli ke pesawat ke mah. Keren majaka mah budak disulurkeun. Hayang pesawat bisa nana. Oh, yang pesawat pisan. Jeung julurkeun budak mah mendingan jualan acak tempe. Tah itu. Atuh dah ayeuna mah anu sana lieur. Mendingan siga nok amoy tah minggu kemarin milu demo ke Jakarta. Ti dieu hantak-hantak ka ditu ngadon demo. Alhamdulillah geus anjog ditu mah disangsara. Ieu na demo-demo teh. Ieun urang mah. Mata kanan ulah nok kamu ge kapok kamari. Tapi hasil nok. Alhamdulillah hasil. Naonna? Peng-pelangan lecet diseret. Mana nok amoy. Ini duduanan bae. Tuh. Cetan. Di si Aa nok amoy keur nonton TV hareupeun TV keur gogolehan diajak ngojok ku si Aa Ohir. Nok ngojok be di mana? Di Calodas nah hadapan Tangkal Asem. Nok teh ngiring we ka ditu. Atuh karege ka ditu, karege asup puluna we nya nya. Pak teh di tukangan teh Bang Barongan ngagebiahkeun ageh we ka dieu. Di dieu panggih pisan aya Majaka jeung Cendu tadi. Atuh dah aya mojok di sawah. Majaka yang di apartemen mah boro-boro jang mojok ngajual beas ge teh dek payu-payu. Tah eta. Erek kawin kerjaman kieu teh meunang kawin Majaka. Kawin mah gampang nok amoy. Nah solokan ye handapin ye ge bisa ye. Yang rasana geus pernah ke halaman Majaka jeung Ahoir nya nya. Nya. Kawin di hadapan jembatan aya pak mah cah gede, jual kalah di Maneungteung. Kawa. Untungna ge eta asup kana ieu angrong leuwih ka Malayan. Tuh, tadi dama. Atuh sakalian bae di dieu nya. Ngomong naon teu ngarti. Ganti balik lah. Oh, kalau dibalik. Daripada sandek kalah. bae. Ngariung be jeung kolot. Nah, ada baru dak, dengekeun lamun ada nyebrang ada gua ada mobil truk deketnya. Goblok dicuekeun. Bobe beureun katabrak ke total. Atunya na ya karawina. Padu brul ka dieu bae. Jika bebek nu keur digiringkeun teh di sawah. Ye, atuh tenang Mang. Urang mah da lamaran tos enoknya. Tos tapi gagal teu kabeli. Atuh sabar teh kabulina. Ngomongna bae. Intina mah pidoana bae Mang jeung ieu teh keur nungguan rezekina. Can turun-turun. Ek nungguan turun-turun tingdi nya ne, usaha ge henteu. Ye, urang mah usaha mah naon bae nu aya di gawean. Rek mah. Oh, kela Bang ya saya nu ngaganjel Oh, kanya teuing esot. Aduh, aya lo teuing. Sino kamu Nah, si mainan. Gerupak gerepek jika muning kasupan gaang. Aduh, ya Allah, ngaganjel sebuta garicel ka hareuwas. Ai sugan teh naon nu esot. Siki mah honi kadiukan Mang Jaka. Aduh, eta. Ka hareuwas gebeg. Dia mah Teh juga sekan iya. gitu esot teh. Bisa gini si Mang bener nyanaknya. Kelidik itu. Teh nyaon nu aing. Emang sore kumaha nu si Mang na? Yo, sadek kieu si Mang mah. Magatelan hungkul, kamu perlu congonah bae nu kitu mah jang hil, Mang, jang hil. Heeh. Ya karasa tadi kitu lah. Moal asa digere. Teu mah geureuyeum meureun nyanaknya. Geureuyeum. Geureuyeum nilam teh. Munding ge sadek kitu. Mending mah gedenya sore kieu. Oh. Dia mah kuda. Segala wae Majaka mah. Teh can ngarasaan dihakan ku gorila sih. Nok amoy sugan teh mangkat ke Taiwan. Tadi nama erek mangkat ke Taiwan tadi PHP beta ku si Tohir Codet aing mah. Teh ngadon erek dikawin hunter. Di janjian erek di Bang Polikeun non ngaranna teh kieu teh furnitur kangge seserahan. Terjadi kalah teu mampu ngabolina cenah. Ye, atuh geus tenang no kayak gini kawin. Tenang, Wah ge tenang. ieu deui sih ya kalau diungkit-ungkit deui Taiwan. Emang saanya nanya emangnya. Tenang no, tenang. Yo, sawah lega yo, tenang bae. Ek ngajual sawah, tenang bae, sawah lega tuh. Pangrasana sawah-sawah. Rasa. Menjual-jual bae. Oh, batur. Atuh. Adon kitu bae unggal puting, mang urang teh dibawa ka taman kota, sakaya dibawa ka taman kotana keur dibongkar direnovasi. Atuh kira romantisna cek aing teh Gusti nu jadi situ Sabar cerek. no, kayak romantis kayak lela. Sabar. Pan kudu sabar jeung niat kabuleut.
Ari ke taman kota, aya kebon tiwu, eureun ngagarayang. Aya kebon awi, eureun digarayang deui. Ngadon dikitu bae dikawin hanteu, Mang. Aduh. Ngamoen apa dadaek kanan. Atuh da ngeuna saeutik ge, Mang. Dibawa ke sawah daek, dibawa ke kebon tiwu daek nok amai mah. Majaka teh ayeuna apal urang geus kolot pasti ngorah heula. Jadi laketek kitu teh resep, Mang. Resep mang ge meureun keur ngorah mah leuwih-leuwih nyanapnya. Leuwih boa bae aya munding lewat di perkosa ku Majaka mah keur ngorahnya. Mending mah sato, Emang moy. naon? Udah mah keur ngora, tanggal cau di bolongan. Iyalah. Sarwa bae. Atunya berarti padan Majaka urang mah ayeuna masih payu kene kasih Tohir codet. Majaka mah berarti keur ngorana teu payu ngadon kena tanggal cau. Aya Tanggal tanggal cau teh di selain tanggal cau ge paralon jeung teh diablis-abliskeun nyanapnya. tanggal cau di bolongan mah tiis-tiis resep. Majaka mah ulah-ulah tanggal cau meureun bu aya salender lewat ke ngadon ditumpakannya. Ampun aing kudu kuat ku kaos kitu teuing Majaka keur ngora. Sage-age baralik bae lah. Nyaritokeun karitu. Majaka mah Baheuna ge resep-resepna juga tuh. Sieun tah mah. Sieun ka ungkap keur ngora nyanapnya. Heeh. Ayo, Pak. Urang mah keur ngadaguan sepi sok Majaka teu lejuk. Heeh. Tapi udah bener Majaka sih sorangan ada kitu urang mangkat-mangkat hanteu ke Taiwan diperkosa angot unggal poe. Karek nangmalikeun seeng-seeng teu nu tembaga. Tenang. Lu sok ngomong teuing age balik kuat barang reup sing diakan kelong wewe lah. Sinok mah ada Geut debat teuing. bae. Ayo napa? Balik lah. Aduh, kemah balangsa goreng patut berlaku ongko. Hei, itu setira diharap dadah, ya. Oh, ampun. Ayo balik balapan bae. Eurat truk. Lap, sabar. Kuat. Thank you.